Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Fafahamnaha Sulaimana wa kulla atayna hukma wa ilma. Wa sakhorna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Rahmanu ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Kamari urang kakarek nepikakeun ka ngajelaskeun ngabahas terkait tentang masih perintah nikah saur Gusti Rasul. Jadi saur Gusti Rasul sing saha jalma anu geus kawasa pikeun ngalaksanakeun parentah Allah, parentah agama, parentah Rasul, sunah Rasul nyaeta nikah teh falyatazawwaj, maka kudu nikah gitu. Tapi eta oge lamun geus mampu sagala rupana, cukup sagala rupana, siap sagala rupana. Fa ilam yastati, lamun can mampu, can kawasa, can siap, fa alaihi bisyam, maka puasa anjeun. Sanyana puasa eta bakal jadi benteng pikeun syahwat. Oke, kamari saur Gusti Rasul dina salah sauyos hadisna syirarukum azabukum aradilu amwatikum azabukum. Jadi saur Gusti Rasul kamari teh panggoreng-gorengna ti aranjeun kabeh nyaeta jalma anu lelengohan. Sudah lengohan di ditu nyaeta tadi teh geus mampu, geus kawasa pikeun ngalaksanakeun ibadah nikah kawin. Boh mampu, boh cukup, boh siap tina hartana, fisikna, jasmanina, rohanina jeung sagala rupana, tapi hanteu nikah. Lengohan tah eta nu panggoreng-gorengna teh saur Gusti Rasul. Oge jalma anu maot panghinana nyaeta jalma anu maot dina kayaan lelengohan. Kumaha berarti beureunan cenah nu maot nangora keneh nu can kawin berarti maot nahina. Henteu, maksudna sanes kadinya ieu mah nu mampu pikeun ngalaksanakeun ibadah nikah, ngalaksanakeun sunah Rasul, geus mampu sagala rupana, siap sagala rupana, cukup sagala rupana, tapi justru alim nikah, embung nikah, mung kawin gitulah. Lelengohan saumur hirup nepikeun ka maotna misalkeun tah nu kitu maot dipanghina-hinana saur Gusti Rasul. Anu saterusna waqala sallallahu alaihi wasallam, jeung ngadauh saha Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, miskinun miskinun miskinun. Saur Gusti Rasul miskin miskin miskin. Saha nu miskin teh? Rajulun ari lalaki laisa lahu anu hanteu aya tetep ka eta rajul imro'atun awewe. Kila ya Rasulullah, dibasakeun he Rasulullah, wa in kana gonian minal mal, wa in kana jeung sanajan bukti di eta rajul di eta lalaki opo gonian beunghar minal mali tina harta. Qala ngadauh Gusti Rasul nimbalan Gusti Rasul, wa in kanat gonian minal mal, saur Rasul jeung sanajan kana bukti itu rajul gonian eta anu beunghar minal mali tina harta. Waqala jeung ngadauh deui Gusti Rasul, miskinatun miskinatun miskinatun.
miskin saur Gusti Rasul. Saha nu miskin teh? Imro'atun ari awewe laisa laha anu hanteu aya atawa laisa anu hanteu boga laha ka naon anu hanteu bogaeun eta awewe zaujun salaki kila ya Rasulullah dibasakeun he Rasulullah wa in kanat ghaniyatan minal mal wa in kanat jeung sanajan bukti itu mar'ah ghaniyatan eta anu beunghar minal mali tina harta qala ngawalar Gusti Rasul wa in kanat jeung sanajan bukti itu awewe ghaniyatan eta anu beunghar anil mali tina harta. Ya. Jadi saur Gusti Rasul miskin pokoknya. Saur Gusti Rasul ek lalaki sabeunghar kumaha wae oge rek awewe sabeunghar kumaha wae oge lamun lalaki rek sabeunghar kumaha wae oge ngaran-ngaran can boga awewe miskin. Sudah awewe di dieu mah lain kabogoh bukan pacar tapi aya di mana zaujah pamajikan. Oge awewe deui rek sabeunghar kumaha sakaya kumaha saloba kumaha hartana bro di juru bro di pantong alayah di tengah imah can boga salaki mah miskin cek Gusti Rasul. Ditambahan dikeun hadis nu kamari sakasep kumaha sagelis kumaha ngaran-ngaran can boga salaki can kawin can boga pamajikan can kawin goreng karena tong aku beunghar lah lamun can kawin mah gitu heureuna eta mah isor Gusti Rasul miskin cek Gusti Rasul lalaki nu can kawin lalaki nu can boga pamajikan miskin cek Gusti Rasul saha awewe nu can boga salaki wa in kana gonian anil mal sosanajan bukti di eta lalaki atau di eta awewe teh beunghar hartana gitu can boga salaki can boga pamajikan can nikah mah tetep ya miskin cek Rasul lah aku beunghar anu saterusna wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng ngadawuh saha Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man saha jalma kana anu bukti ieu jalma musiron eta anu jembar harta li ayan kiha pikeun ye nikah eta man eta jalma summalayan kiha kari-kari hanteu nikah ieu jalma falaisa minni maka hanteu aya eta si jalma minni ti golongan umat kaula. Sakitu-kitu nanya caur Gusti Rasul sing saha jalma anu jembar anu mampu anu siap gitulah luasna nama siap sagala rupana pikeun ngalaksanakeun ibadah nikah boh siap tina hartana tina usiana tina fisikna tina jasmanina tina rohanina siap pokona malah sagala rupana kari-kari hanteu nikah gitu tah komo lamun misalkan mung nikah mah maka punten saur Rasul palaisa minni maka sanes eta jalma teh nu kitu mah lain ti golongan umat kaula saur Rasul. Ya Allah ya Rabbana karim kana ari geus mampu mah nya geus siap mah nya nunggu naon deui atuh ari geus siap mah itu siap di dinya teh lain siap maturan sare hungkul siap hirup salilana gitu maksudna teh lain saya hirup siap sagala rupana gitu sabab da teu cukup ku disarean berenang komo kang ilmuwan pan lain tanggung jawab ustad pamajikan tanggung jawab lalaki gitu nya
siap saat nikah kari-kari teu nikah punten saur Rasul falaisa minni maka sanes jalma nu kitu mah lain ti golongan umat kaula saur Rasul. Jeung daripada bobogohan teu puguh menjalin hubungan teu pararuguh nya beres siap teangan langsung ngulur-ngulur waktu itunya. Nah, daripada bobogohan teu jelas komitmen waduh oh jadi kadinya kitu saur Rasul sing sajalma geus mampu geus siap pikeun ngalaksanakeun ibadah nikah kari-kari teu nikah mung kumul lamun teu ka mung nikah falaisa minni maka lain ti golongan umat kaula. Sidueun deh anu saterusna wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng ngadawuh Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tazawwaja di mana-mana kawin lalaki di mana-mana kawin arrojulu hiji lalaki faqadis takmala maka teman-teman nyampurnakeun eta si jalma eta si lalaki nisfadin kana saparo iman atawa agama falyattaqillaha maka kuruta kuasi jalma ka Allah fin nisfil baqi dina saparona agama anu sakarina. Nah saur Gusti Rasul jadi sing saha-saha jalma anu ngalaksanakeun ibadah nikah ngalaksanakeun perintah Gusti, perintah agama, perintah Rasul, sunnah Rasul nyata nikah teh maka eta jalma teh seolah-olah geus nyampurnakeun saparona agamana gitu. Geus nyampurnakeun sawareh tina agamana gitulah. Seakan-akan menyempurnakan keagamaannya gitu meureun. Bahasa urang mah gitunya. Anu saterusna wa qala sallallahu alaihi wasallam jeung ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man tazawwaja saha jalma anu kawin si jalma lillahi karana Allah kafa maka nyukupkeun Allah kasih jalma fi ko jeung ngaraksa Allah kasih jalma. Nah, jadi saur Gusti Allah sing saha jalma anu kawin awewe rek lalaki lillahi karana Allah ketuguh ge nikah teh ibadahnya kudu karana Allah semata-mata ngalaksanakeun ibadah perintah ti Gusti Allah, perintah agama, perintah Rasul tetep niat nikah eta kawin eta kudu diniatan sejak ibadah gitu. Maka sing saha jalma anu kawin atawa nikah saur Gusti Rasul karana Allah kafa wa waqo jeung ku Allah bakal dicukupkeun tegesna jeung diraksa kitu nya. Boh ieu mah diraksa tina zina atawa diraksa geus puguh tina zina mah nya. Boh dina ngaraksa atawa dicukupkeun tina hartana kitu jang maraban bicara mun lalaki teh mah meureunana jang maraban anak pamajikanana tong jang cahaya ceuk Gusti Allah sing saha jalma anu nikah karana Allah mah dicukupkeun ku kaula saur Gusti Allah ditanggung tinggal ikhtiarna gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam jeung ngadawuh saha Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati ari nikah eta sunnah kaula faman ahabbani maka saha-saha jalma anu mika cinta si jalma ka kaula falyastanna maka kudu migawe sunnah si jalma bisunnati kalawan sunnah kaula
Wa fi riwayati jeung di hiji riwayat an nikahu ari nikah sunnati eta sunat kaula faman rogiba sing saha jalma anu benci anhu tina nikah falaisa minni maka lain eta si jalma ti golongan umat kaula. Jadi saur Gusti Rasul nikah teh saur Gusti Rasul sunnah kaula. Sing saha jalma anu ngaku cinta ka kaula maka kudu ngalakukeun ngalaksanakeun pasunahan kaula. Nyata sawarehna pasunahan Gusti Rasul salah sawiosna teh nyaeta berarti nikah. Sareng dina riwayat anu sanes dicarioskeun an nikahu sunnati faman rogi ba anhu falaisa minni. Nikah teh ceuk Gusti Rasul sunah kaula. Sing saha jalma anu teu resep kana pasunahan kaula maka lain golongan ti umat kaula kitu nya. Sedangkeun dipan ya kitu teh ya kumaha coba lamun jaga misalkeun teh mah aya hiji jelema keur di dunyana sagala cukup sagala siap pikeun ngalaksanakeun ibadah nikah misalkeun kare-kare nepikakeun ka maot mung kawin misalkeun mung kawin padahal geus sagala cukup geus sagala siap masalah gitulah kari-kari lalengohan saumur hirup panjaga mureun di akhirat dihenteu-henteu ge urang puguh we butuh kana syafaat pertolongan ti Kangjeng Nabi begitu rek minta pertolongan ka Gusti Rasul cek Rasul teh punten falaisa minni anjeun mah lain golongan ti umat kaula. Kunaon Gusti make kitu sabab anjeun keur di dunia mampu ngalaksanakeun ibadah nikah mampu pikeun ngalaksanakeun nikah tapi anjeun teu kawin-kawin nikah pae punten saur Rasul falaisa minni anjeun mah teu berhak mendapatkan pertolongan ti kaula. Naudzubillah nya kitu. Anu saterusna wa qala sallallahu alaihi wasallam jeung ngadauh saha Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanakahu kudu kawin anjeun kabeh tanasalu maka tangtu boga turunan aranjeun kabeh fa inni maka sanyanyana kaula mukatsiru bikumul umama eta anu ngalobakeun kalawan sabab anjeun kana pirang-pirang umat yaumal kiamati dina poenan kiamah. Wa fi riwayatin jeung dina riwayat sejen fa inni maka sanyanyana kaula ubahi eta ngabanggakeun bikumul umama kalawan sabab aranjeun ka pirang-pirang umat yaumal kiamati dina poenan kiamah. Hatta sahingga asikti naon anak anu kaguguran. Masya Allah. Jadi Gusti Rasul saur Gusti Rasul kudu kawin aranjeun kabeh kudu nikah aranjeun kabeh ke anjeun tangtu aranjeun saur Gusti Rasul boga katurunan maka sanyanyana kaula saur Rasul mukatsiru bikumul umama eta ngalobakeun ku sabab aranjeun naon kana pirang-pirang umat kitu nya. Makana tong tanggung-tanggung geus kawin teh geus nikah teh ulah kumaha KB geder we terus boga budak 4 5 7 teu naon tah ai manang pernikahan halal sahaja agama mah Gusti Rasul bungahan. Bahkan jaga cenah dina poenan kiamah Rasul bangga gitu, seneng bahagia lamun misalkan seueur umat Rasul. Ngabanggakeun gitulah loba umat, loba pengikut, banyak followers. Sahinggakeun cenah ka orok-orok anu kaguguran boh pas ngalahirkeun boh dina jero beuteung keneh dihitung ku Gusti Rasul sebagai umat. Kaasuk sebagai umat Gusti Rasul saking ku bangga-banggana kitu seueur umat. Masya Allah.
maka tanakahu tanasalu kudu nikah anjeun tang boga turunan anjeun gitu. Fa ini muka sirubikumul umama saenyana kaula eta ngalobakeun ku sabab aranjeun naon kana pirang-pirang umat. Bahkan su Rasul ubahi wah kaula jaga dina poe kiamat bangga cek Gusti Rasul loba umat gitu. Anu saterusna wa qala sallallahu alaihi wasallam jeung ngadawuh Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taroka saha jalma anu ditarok man taroka saha jalma anu ninggalkeun si jalma at-tazwija kana kawin kana nikah makhofatal ailati karana sieun pakir falaisa minna maka lain eta si jalma ti golongan umat kaula. Zada namahan rawi anu ngariwayatkeun ieu hadis fi riwayatin dina hiji riwayat wa yuwakkilullah jeung masrahkeun Allah bihi ka itu jalma malakaini kana dua malaikat yaktubani anu nuliskeun duanana baina ainaihi dina antara dua panangan eta jalma dua panon eta jalma punten mudayyi'u minnatillahi ari ieu jalma eta anu ngalelebar karunia Allah. Absyir kudu bungah anjeun bikillati kalawan saeutik rizki naon rizki Jadi saha Gusti Rasul sing saha-saha jalma anu ninggalkeun kana nikah atau misalkan tema mung nikah teu kawin mung kawin gitu ya mah geus cukup geus loba geus cukup geus siap sagala rupana kari-kari ninggal kana nikah cek tadi falaisa mini lain ti golongan umat kaula ditamah deui misalkeun teh mah ieu mah mung kawin teh mung nikah teh kusabab sieun fakir sieun miskin pamajikan sieun teu kabaraban anak sieun teu kaparaban sieun teu kaimahan sieun teu kapakean misalkeun tah cenah nu kitu oge deui falaisa minni saha Gusti Rasul lain ti golongan umat kaula. Masyaallah. Pan kadang-kadang nya urang manusiawi gitulah nya. Kadang-kadang kan berpikir gitu. Duh, kawin mah hayang gitu kan. Tapi kumaha nya? Gawe teu boga misalkeun pagawean can boga, penghasilan komo deui. Ek ngalamar sakola lagi misalkan teu tamat SD acan misal kari-kari kayang kawin anak sieun teu kaparaban pamajikan sieun teu kaparaban ogah cenah nikah teh lah sieun nikah teh sieun fakir sieun miskin sieun teu kaparaban anak pamajikan tah nu sapertikeun kitu falaisa minni maka lain ti golongan umat kaula cenah kitu kan kadang-kadang urang ge mikir kitu sepintas mah manusiawi naon kan buru-buru we istighfaran bahkan nu ngariwayatkeun kana hadis nambihan naon cenah wa yuwakkilullahu bihi malakaini yaktubani baina ainaihi mudayyi'u minnatillah jadi jelema-jelema aya nu mung kawin henteu kawin ninggal kana kawin henteu nikah ninggal kana nikah kusabab sieun fakir anak sieun teu kaparaban pamajikan sieun teu kaparaban sieun teu kaimahan sieun teu kapakean keur mah saur Gusti Rasul lain ti golongan umat kaula ditambah deui Allah ngutus dua malaikat ka eta jelema nu sapertikeun kitu ka jelema nu sieun nu kawin sieun fakir teh dua malaikat Allah ngutus ditugaskeun eta malaikat naon pikeun nuliskeun di antara dua panon eta jalma dia berarti nya tuliskeun
Naon tulisanana di dieu? Ari ieu jalma anu geus ngalelebar karena karunia Allah, karena nikmat Allah. Jadi lamun kaciri mah meureun mun aya nu kitu sing jareblagnya tulisan dina tarang antara dua panon, tapi kan lamun didohirkeun gitu, tapi kan eta mah teu katingali ku dohir. Nah tulisan tah cenah antara dua panonna, ari ieu jalma eta nu geus ngalelebar kana karunia Allah. Dina antara dua panon jelma anu teu kawin, mung kawin, teu nikah, mung nikah kusabab sieun pakir. Langsung dicap ku malaikat, stempel gitu. Anu saterusna waqala sallallahu alaihi wasallam jeung ngadawuh Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man saha jalma nakaha anu nikah ieu jalma lillahi karana Allah istahaqqo maka ngahak kasih man walayatallah naon kana pimpinan Allah. Nah gitunya sallallahu alaihi wasallam fadal mutaahir. Jadi dina masalah ieu mah nikah ngabahas parentah nikah lah timimiti berarti bieu banyak keneh sababaraha hadis di dinya ngajelaskeun sing saha jalma dina kasimpulan mah anu ninggal kana nikah teresep kana nikah komo saumur hirupna misalkan teh mung kawin mun nikah punten saur Rasul nu kitu lain ti golongan umat kaula. Kita mah deui misalkan teh mah sing saha jalma nu bieu mung nikah teu nikah ninggal kana nikah kusabab sieun fakir, sieun miskin, pamajikan sieun teu kaparaban. Tah nu kitu dicap langsung ku malaikat. Gawarang ku Gusti Allah di antara dua socana, di antara dua panonna eta jalma dicap sebagai jalma anu ngalelebar kana nikmat kana karunia ti Gusti Allah. Kitunya ulah sieun fakir, ulah sieun teu kaparaban dari masalah rezeki mah ku Gusti Allah ditanggung. Teu pati-pati Gusti Allah siap nyiptakeun makhluk lamun Gusti Allah teu siap pikeun ngarezekianana. Ngan kadang-kadang nya kitu teh ari masalah kasab rezeki nganafakahan mah cangcaya anu geus ditanggung puguh ku Gusti Allah. Ari dina masalah amal ibadah nu sama sakali ku Gusti Rasul teu ditanggung, ku Gusti Allah sumawana teu ditanggung, kadang ku urang ditoler-toler gitu. Padahal nu kudu dicangcayakeun mah dina masalah ibadah ku Gusti Allah moal ditanggung sama sekali. Ibadah syukur ganjaran disadiakeun ka Gusti Allah ibaratna kitu. Teu ibadah weh sabodo kaula mah rugi ngan siksa meureun geus disiapkeun. Ai masalah rezeki mah selama hirup di dunia cek Gusti Allah, selama mana hirup aing sanggup ngarezekianana oge ibaratna kitu Gusti Allah. Tong boroning urang anu boga otak, boga hate, boga pikiran, boga dua leungeun, boga dua suku pikeun dilengkahkeun nya, boga kakuatan pikeun usaha, pikeun gagawe, pikeun ngarezeki gitulah, pikeun ikhtiar. Kasato-sato ka kuman-kuman ka bakteri-bakteri ku Allah dirizkian aya rizkina masing-masing. Aya hiji riwayat, aya hiji kisah hikayat dina kitab Durratun Nasihin. Hiji mangsa Sayyidina Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam nuju tafakur di sisi laut, sisi pantai. Dicalik tiba-tiba ngaliwat ka payuna Nabi Sulaiman naon? Bangkong, kodok. Si eta bangkong teh mawa simeut dina sumut bangkong eta lempang ka payunan Nabi Sulaiman. Mawa simeut dina bahamna teh kerelep ka laut teu leuheum. Beberapa waktu kemudian kadarat deui si bangkong teh balik deui ngalewat deui ka payunan Sayyidina Sulaiman, Nabi Sulaiman. Geus kitu teu lila balik deui mawa simeut deui ngaliwat deui tah ka payunan Nabi Sulaiman, kerelep deui ka laut. Pas arek katilu kalina di stop ku Nabi Sulaiman. Saur Nabi Sulaiman, "Hei kodok,
Mana ka mana bolak-balik ka darat ka laut bari mawa simet simetna dikamanakeun. Cek kodok eta Gusti ka Sayyidina Sulaiman. Kaula teh ditugaskeun ku Gusti Allah. Tugaskeun naon? Ieu nganterkeun rezeki, nganterkeun kadaharan. Jang saha cek Nabi Sulaiman? Itu di laut, di jero laut aya kadal. Kacepet dina karang di jero laut teh ti mimiti orok meureun keur ulin cenah kitu cek kodok mun bahasa urang ieu mah ulin meureun susumputan dina karang teu bisa kaluar gitu ieu mah ngobrol pada urangna meh ka hati tah nepi ka kiwari nepi ka gedena masih keneh kacepet si eta kadal teh teu bisa ka mana-mana cicing we di dinya tah kaula ditugaskeun ku Gusti Allah pikeun ngarizkian eta kadal pikeun mere kadaharan tiap waktu mesti ditangtukeun pikeun eta kadal. Tuh. Ka kadal-kadal nu kacepet dina jero laut ku karang dirizkian ku Allah. Di mana we rezekina mah? Salah satuna ya Gusti Allah mah kawasa nitah kodok. Kodok cambeun anteuran tuh waktu dahar si kadal sapertikeun kitu. Ka kadal-kadal ku Gusti Allah dirizkian. Itu komo meureunan urang. Nu muncara tema makhluk nu diciptakeun Gusti Allah sampurna gitulah boga leungeun pikeun kepat pikeun ngeupel boga suku pikeun ngalengkah boga otak pikeun mikir piraku tinggal ikhtiarna kari-kari hasil jeung teu mah kumaha Allah eta mah nu penting mah urang ikhtiar gitu nya dina masalah rezeki mah terus tadi cek Gusti Rasul tanakahu tanasalu fa ini mukatsiru bikumul umama tanakahu kudu kawin anjeun jeung kudu ngalobakeun katurunan anjeun saenya kaula mukatsiru bikumul umama eta naon ngalobakeun umat ku sabab aranjeun kalawan aranjeun gitulah jadi Gusti Rasul jaga dina poenan kiamah bangga seueur umat, seueur pengikut, bahkan nyampe ka orok-orok nu kaguguran, boh eta keur dilahirkeun, boh kaguguran na jero beuteung keneh, dietang ku Gusti Rasul. Termasuk eta ge cek Gusti Rasul umat kaula. Masyaallah. Sapertikeun kitulah dina masalah ieu masih keneh panjang bahasan nikah. Absyir biqillatir rizqi wa qala sallallahu alaihi wasallam man nakaha lillahi istahaqqa wilayatallah wa qala sallallahu alaihi wasallam fadlul mutaahhili 'alal 'azibi ka fadlil mujahidi 'alal qaidi wa raq'atani wallahu a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.